وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الطالب الباعث الوارث المنع السالم عالم الكائن والبين والزينتين يسبحه اللافل والمائل والطار والغارب ويحن ضمن جامد ودايب يضرب بعدله الساكن والقلوب بل الضارب لا وينصرك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه القرآن الكريم. Oh di dia aya cemimin. Lain mimin urang dia aing mimin Amerika. Oh cekokom aya cekokom. Oh Yuli aya Yuli. Tati aya Tati. Oh Tita aya. Urang absen ku aing kabeh. Geus ngomong duit cenah naon. Ya Allah akang garalaknya santrina Ya Allah ya Rabbana urang daruakeun Bu mudah-mudahan marantena ku Gusti Allah masing didamel jalmi-jalmi soleh amin ya Rabbal otong bari surak atau aminah manyang aduh bari surak ongko hayang jadi jelema soleh tapi tata krama kurang pati sopan pan bapaknya urang teh nu keur diperingati teh maulid Kangjeng Rasul sedangkan maulid Rasul nu diajarkeun ku Rasul akhlak daras Pak daras Bu Bapak punten salit simkuring ngabahas salit Bapak tiap-tiap aya pangaosan terkadang sok aya tisa golongan santri surak Pak tapi surakna seolah-olah naon Bapak gitu teh memojokkan bapaknya ya Allah ya Robbana nu era lain santri Pak tapi nu era nu janten guruna daras Pak bata kurang daruakeun kurang sadayana insyaallah kang santri dulur-dulur simkuring lanceuk-lanceuk simkuring mudah-mudahan ku Allah masing dipaparinan ilmu anu manfaat kangge bekal ibadah ka Gusti Allah sampeureun jaga di akhirat amin ya Rabbal balik deui ka Cumimin Cumimin aya
Ibu kumaha lamun ieu pengajian dimimitian ku ngadua satuju atawa henteu Bu? Bapak ya bapak lain bapak-bapak mau ongkoh raya tapi arareueuh ya ongkoh jentulna aya tapi ya Allah ya Robbana araya tapi areueuh hariruk tapi pararae. Bapak kumaha lamun ieu pangawasan dimimitian ku barang pentakan kawasa satuju atawa henteu Pak? Hari ibu asok tarang ngadua Bu keur susah keur bunga jawab sing jujur nu teu jujur sing baru sabola. Bapak Bu hari ibu ingat ka Gusti Allah keur susah atawa keur bungah Bu? Keur loba duit keur loba hutang garadu hutang gaduh haroyong lunas teu oh nya bayar. Rata-rata bapak manusia di zaman ayeuna dina nalika keur dirungrung ku kabingung ditumpakan ku kasusah lieu keueuh regap tayang teh semplek ninjak semplak ka itu salah ka dieu lain init kacai kalakah ti kejebur lumpat ka darat ngurus di soledat balik ka imah nyampak nu nararagi kakara sok inget ka Gusti Allah. Leres teu geuning ngararaku matak ibu ieu pengajian orang kawitan ku ngaduakan kawasa sangkan dikobul amin ya Rabbal yuk ibu bapak orang ngadua ka Gusti Allah sasarengan ya Rabbi bil Mustafa balik qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah nu sifat rahman abdi nedaka pangeran paparinan kasenangan paparinan kaberkahan sareng sadayana ya Rabbi bil balik maqasidana ma madarani ya Allah nu maha agung papa hayang ke atas sakarung hayang aku aminan mimin raka diseungseurikeun sokah kompak ya Allah nu maha agung paparin duit sak tah kitu ngeunah pan kanggo ngawarung sareng modal si akang nyan ya doa ngeunah mimitina tapi teu ngeunah tungtungna leres ibu ridho lamun si akang nyandung ridho teu Bu? Henteu bapak hayang nyandung hayang Pak sok jawab pacing jujur tong sieun dibelaan kuing di dieu mah Pak bapak hayang nyandung hayang Bu dengekeun para tersangka mun si bapak hayang nyandung ku ibu kudu didukung temenang di embung-embung
basmalanu. Semua bisa kumaha kokom. Ridho lamun si bapak nyandung ridho. Kokom henteu cenah bapak. Kena kedua eta orang panderikeun penting urang ngadoa ka Gusti Allah Bu, mudah-mudahan dina saah ieu Allah masih ngahampura kana dosa urang sadayana amin. Masih nampi kana ibadah urang sadayana. Kalayan isuk jaga ningketo dina nalika nyawa urang dipundhut kuno kawasan nyawa pisah jeung raga ajal urang datang maut ngaranna. Mudah-mudahan maut urang masing husnul khotimah. Nyanda kaimanan kaislaman anu sampurna. Ditempatkeun dina tempat paling nikmat surga ngaranna. Amin. Atuh sing ngeunahkeun coba. Uing jadi mimitian di kitu-kitu, cogi kudu kitu. Sok ah balikan dia ame ngeunah sararea. Amin. Aku keuras. Lain aja resep nu resep. Oh paingan. Ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan Bu para bapak hadirin sami-sami hadir ieu acara masing dipaparinan kalancaran ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbana. Al-Mukarramun pengatur waktu pembagi acara anu mana mantena parantos masian waktos ka jisim kuring kang Ecu Marios dina ieu waktos anu ka jisim kuring dipika hormatur mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah. Amin. Kahormatan anu utami tumbuhing tina manasan ubari kasanggakeun ka para kiai, ka para ajengan, ka para asatir, khususna guru-guru sim kuring anu linggih di wewengkon anu sadayana nampak hadir anu teu tiasa disebatan namina hiji-hijina nanging tengirangan rasa hormat jisim kuring ka marantena. Mudah-mudahan marantena masing dipaparinan kamuliaan ku Gusti Allah. Amin. Ya Rabbal Ibu sim kuring pada tumaros heula memeh dilajengkeun dupi ibunya ah teu ka kiai Bu. Kurang kompaknya ah teu ka kiai Bu. Nya ah naon? Anjir kata jawaban singkat padat enak kareungeuna ceuk. Sakali deui ibu jawab sing kompak ibu nya ah teu Bu ka kiai Bu. Nya ah naon? Mere. Aman buah-buah moal bebeunangan ya. Bapak resep teu ka kiai, Pak. Resep naon? Oh nitah. Akur tadi mana ibu palebah ditanya teh resep ka ustad resep naon nitah. Nya ah teu ka kiai nya ah naon mere. Paingan bapak sim kuring emut kapungkur bapak aya bahasa model kieu dipun guru al ulama ukal milhi ari ustad ari kiai eta teh bedana lil ibarat uyah lil ibarat. Ibu apal uyah apal pangset amis bisi amis jadi dia eta uyah Bu mangrupakeun samara pokok dina kehidupan leres Bu. Jawab ibu-ibu rek nyayur samara nu pangheulana dikejeburkeun kana sayur naon ngaranna Bu? Uyah salaki eceut tas nguseup menang nila tuluy dibacem eta nila nang ngabacemna make naon Bu? Make uyah tuluy dibeuleum eta laukna ngaranna beuleum naon Bu? Sialin beuleum uyahnya. Uyahna leungit teu pupuguh leres Bu. Geus beres ayeuna ibu meuleum lauk geus beres nyayur pernah can ku ibu eta uyah diasupkeun kana peti. Jawab saya jawab. Pernah can uyah diasupkeun kana lomari Bu. Sugan make kunci, sugan imah ibu make satpam sabab sieun kaleungitan eta uyah. Sieun kagarongan eta uyah pernah can Bu. Jawab sing jujur di mana Bu cicingna uyah? Di dapur pipir hawu wadahna ge batok. Kohok. Rongokon siap. Salat udah amplop nanti gaji hajengan tuh naik. Gitu Bu, begitu pun dengan ustadz, begitu pun dengan kiai, seorang manusia yang amat besar jasanya Bu. Tapi terkadang jasa ustadz dan kiai dipandang sebelah mata, betul Bu? Leres tuh Pak, leres tuh Kang. Ripuh jadi ustadz tetapi terkadang dipandang sebelah mata, leres Kang. Kurang buktikan kurang sararea apa? Hiji lemur ustadz nah hiji capek kabin abin. Pilih terpercaya Bu, kasurupan kaki kiai kamawatan. Bantuan sia juga nu amak aing. Oh, kompak sararea. Kasurupan kaki kiai kamawatan.
ngurus mayit, mungkus mayit, manian mayit, nyolatkeun mayit, gotong mayit. Sakali di ngomong datang ngagotong mayit jadi dia mah ka kiai ya Kang, eta kiai geus kolot bari peot, ditang ngagotong mayit atuh maot. Ya Allah ya Rabbana, tega bener urang dia. Atuh ibukeun kalau bahdinya mah ibu ngagotong mah ka RT apa mudah biar lebih jelas Bu. Ayeuna ibu boga budak geus gede bogaeun ka Bogor, ti ditu narek kajadikeun nanyaan teh ngaranna yang diantar ku saha Bu? Bu Kiai dikawinkeun nyalehkeun hayang usaha, Bu Kiai nyaksian oge hayang usaha Bu, Bu Kiai ngayakeun pengajian pentingna ngondang saha Bu, nepi ka budak kecereuneuh ku saha Bu? Halus 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 Kang bener di dieu mah budak cekok kemereuneuh ku Kiai Kang, kabayang diboro tak Kiai kurang ajar urang dia usalakina atuh ih. Ya Allah ya Rabbana, matak Bu Pak urang daruakeun ku urang sadayana, mudah-mudahan guru urang khusus guru simkuring anu linggih di wewengkon sadayana ku Allah masing dipaparinan yuswa anu panjang tur barokah, dipaparinan ka istiqomahan dina nyebarkeun agamana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke tegakantun aparatur pemerintahan atasan dugi ka bawahanana sipil maupun militer wit Bapak Kades aya Pak Kades aya tuh Bu aya oh tuh aya apa tuh Kades aja ari Kades teh naon oh pan zaman disingkat ke budak ayeuna mah ceu Kades teh singkatan tina kepala desa da ku budak zaman ayeuna Bu usung disingkat Kades kepala desa, kadus kepala dusun, lurah lur sabola Betong boroning dina tata negara Pak Ageng pangapunten bahkan dina kadaharan oke usum disingkat ku budak ayeuna mah ameh pondok majarkeun teh anu sok di eta geuningan di kecelek ku cekokom ngalisuk gorengan cek usum disingkat tanyakeun ka Kang santri gehu toge jeung tahu comro misro longah ada bener akang longah mah bolong di make jeung sorry aja lain nu ojo ieu mah longah batang beroning dina kadaharan bahkan anggota badan gebo Pak usum disingkat ayeuna mah tiklot leutik kolot bener tuh tiklot leutik kolot pedo penek nya pinter ya Kang. Allahu akbar ya Rabbana. Lares teh Bu, balikan deui lah. Keun bae da sim kuring lain tukang ngaji tuh si Akang ahli ngawas sadayana eta mah. Sim kuring mah ngahibur we urang di mudah-mudahan sing barungah. Gitu we Bapak. Balikan deui ceu ameh rada kompak seeutik usum disingkat aya namanya. Tiklot leutik kolot pedo penek. Laras? Delu gede. Detol. Sia. Naon ini kata sini nih suri ini sabun netol mah kata si Ojo pasti dak adinya lain ini detol mah sabun gitulah cek. Begitupun dengan kitu Bu Kades Bu singkatan tina kepala desa Bu dupisim kuring teh tumaros ka urang kampung kedung girang gilir di Cenaju bisim kuring tenaroskeun ka panitia Akang ieu teh kampung naon kampung kedung girang hilir asal lieur aing ongko girang tapi tiping kedung girang kidul ongko girang tapi kidul okeun bae lah ai kedung teh camerut meureun nya. Ya Allah ya Rabbana Bu bade tumaros heula ka urang di dugi Bapak Kades di dieu bager teh Bu jawab sing kompak kak bager teu kadesna juga nu dendam jujur Bu jujur lah bager teu Bu esok mere naon bager teh kudu puguh mere naon ka ibu mere beas
beas naon edan Kang tong nyentak jeung bulogna Kang. Geningan ece eta bulog lamun ku ece dijieun kejo dicocolkeun kana sambal panti batang sambal ngilu kana kejo kalakah kejo ngajedog ngacowe teh kitu lin osok ibu nu ngeraskeun osok paingan bararegang selamat makan raskin ya Allah ya Rabb tapi kan baik ece raskin oge rezeki ti Gusti yang patut kita syukuri Bu panu penting orang daruakeun ku urang sadayana para pamimpin para pejabat khususna aya di lingkungan urang ku Allah masing didamel pamimpin anu adil pamimpin anu amanah pamimpin anu nyaah ka rakyatna malah masing tiasa nyontoh kana akhlak kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi meskipun bapak akang ibu nini ageng pangapunten sampai detik ini belum ada sosok pemimpin yang bisa ngikutin akhlak Rasul leres teu Bu leres teu Pak sok jawab sing kompak geus aya can pejabat cara Kangjeng Rasul Pak kurang tarik Bu geus aya can pamimpin cara Kangjeng Rasul Bu hese Pak cadu mungkuk haram dempak nepi ka wanci ayeuna can aya pejabat nu cara Kangjeng Rasul leres teu Bu leres teu Pak yuk efek lapar gogorowokan ya ngebakun naik kosong betung mah jadi kadieu kena tarang hese akang pejabat kemana-mana ya Allah ya Rabbana dikalah hayang jadi pamimpin kakarawi ngadegetan cumimin dikalah hayang jadi pejabat kakarang ngadegetan empat bener ngawur-ngawur janji pan geuningan cenah kieu ojo bila mana saya jadi pemimpin insya Allah rek nyaah ka cumimin bila mana saya jadi pejabat insya Allah rek mere kama empat geus cicing di luhur mawan wadul nu nabeuh nu ngampar anu sebeuh tetep sebeuh anu lapar mungkin beda lapar unggul lah Jawa Barat Jawa Timur nu malarat mungkin malarat cekokom anu makmur mungkin listrik neon tai kuda di kadutan arapanto sarua mungkin teu rakyat leutik dihandap malarat teu naon-naon nu penting beuteung ibu jeung bapa di luhur ngagaran dotan nu di luhur aya nu genut aya tapi insyaallah di urang bapak moal aya Pak urang ngadaruakan kanu kawasa mudah-mudahan ieu daerah ieu padesaan ku Allah dipimpin ku pamimpin anu adil tur bijaksana nyaah ka rakyatna amin ya Allah ya Rabbal oge teu kakantun generasi muda ulama calon-calon singa na Gusti Allah calon ulama na Gusti Allah para santri dulur sim kuring sadayana urang daruakeun ku urang mudah-mudahan marang tenang ku Allah didamel ulama-ulama usholihin ya Rabbal sok sanajan zaman ayeuna mah akang santri dipandang sebelah mata akang sedih aing jadi santri teh Kang akang sedih eta mah geuningan cumimin jeung cekokom ngawarangkom mun mantes eta cumimin teh gek diuk na kursi da beunang nanang tunggu macang teh coba bari kieu cumimin nasib cekokom katiris kok aya naon min lain ari budak mana di kamanakeun kok pan di pasantrenkeun sode najis teh budak mah tong di pasantrenkeun madesu astagfirullahaladzim naon cenah kong ari madesu teh eta masa depan suram pasantren mah kurti bang gelarna teh ustad teh mimin ari ustad teh apa teu maneh usaha tara anak we deres bu mending kana disakolahkeun boga budak mah SMP SMA tuluy kuliah ka itu teh boga gelar sarnaja salah atuh diwir-wir uing boga gelar sarnaja naon ustad ya Allah ya Rabbana eta nu paling nyeletuk akang tong daek setiap boga budak di pasantren keun masuk boga penyakit matuh tak geuning malah sok buduk
Akan santai dulu di simkuring lancek simkuring keun bae Kang lah batur mah hayang ditato teh meuli Kang. Di setrum nyeri urang mah tatona anugerah ti Gusti Allah Kang dengan berbagai corak. Kang bener dina bitis aya batik Solo, dina cangkeng aya gambar naga coba. Bunga sore santri mah penuh dengan seni ngegalitar. Bener akang gitu dah. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadur Rabila Airu Maliki Musalliyan ala Nabi Mustakmil Ya Allah ya Rabbana. Lah ini terek ngaji rek moro asa jadi riweuh. Oh ya Allah ya Rabbana. Gusti anu agung kopi-kopi aing ge can diberes teh. Tong susu atuh nenen. Atuh cik rada sopan santri teh jaga adab ngomong sing sopan susu nenen Kang. Atong seuri Kang ari bahasa lemesna susu di dieu naon? Geuning arapa. Atau lemes-lemes ku bahasa ka ustad teh datang-datang Kang ustad eutna bade cai kopi atau napi bade eut nenen apa ngeunah meunah ya Allah. Oh jadi kana nenen oh ampura panitia simkuring mah bohong mah euy oh campur gitu lah. Jadi ibunya orang daruhakeun ku urang sadayana mudah-mudahan para santri sadayana ku Allah didamel jalmi-jalmi saleh didamel antun panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain akang mau foto artisan we. Bener umi da biasana badina nu sok aya geuning aya naon teh aya foto tukang newak jurig. Ya mah kan bae lah aja. Memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1441 Hijriah. Tema dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mari kita teladani akhlak Rasulullah dan menjaga akidah serta ukhuwah Islamiyah. Nya aja menang mayar ya teh kudu dibaca. Oh supporter di teh meureunnan heuh. Wah lo bateuing supporterna euy kitu we nya urang daruakeun ku urang sadayana para para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi. Mudah-mudahan pengorbananana masing digentosan ku Allah kalayan gentosan anu manglipat ganda amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge teu kakantun hadirin hadirat rahimakumullah anu sami-sami hadir anu sami-sami ngarepkeun rahmat jeung ridona Gusti Allah anu puji simkuring dipika hormat mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah parantos tabu 10 dogan bae teu nanyakeun ya. Ari Bu, ari di dieu biasana ngawangkong sok di jam sabaraha? Subuh kah? Oh siap kah? Bu, di jam baraha Bu? Siap, abdi mah dugi ka enjing oge siap Bu asal puguh kuotana. Bener loh Bu, aya nama internetan oge kumaha kuota. Oh kuotana gede nya mencrang 4G sinyalna ge lamun kuotana leutik loading ngagoeng ceu mode nage mode lolong. Tapi insya Allah di dieu mah jigana kuotana gede insya ada beda ieu leungeun kenca geus kukuru nyudan. Udah bener ucu umi cok siapa cenah aja di mana-mana leungeun kenca mane geus kukuru nyudan eta teh tere tere obeh. Aduh kacau ya penting ayeuna uing teh ngimpi naon penting tadi. Ya Allah ya Rabbana tapikeun wae da berenang ieu teh baheula akibat uing sok nyurakan jadi ayeuna disurakan. Bener ya Allah ya Rabbana. Keun bae mudah-mudahan we surakna para santri sing jadi doa ka simkuring. Ya Rabbah ngan asal ulah kabawa edan we. Ya Allah ya Rabbana. Bu hadirin hadirat rahimakumullah. Urang sadayana riung ngungkulung dia patempatan ngaleut ngeung teuing ngabandalet ngemat-ngematnya tang pinang
mapai jalan satapak ngajugjug ka kedung girang teu karasa capena sabab arek eta neang rana kurang ajar aing mah rupa-rupa dikacaukeun we lagu teh menang haja ngapalkeun balikan deui ah mapai jalan satapak ngajugjug ka kedung girang teu karasa capena sabab arek kamuludan betul terus kembalikan deui mapai jalan sa ngajugjug teu karasa sabab arek yang jomet. Jadi orang sadayana ibu teu karasa capek teu kasaripuh bela anti gagade nyarande anjuk ngahutang teu kasarna poek di damaran hujan di payungan leudi teu kan arek kamulud dan bela anti ninggalkeun karesep ninggalkeun sinetron jeung sajabana bu wani ninggalkeun pangaresep demi urang sadayana hadir kamuludan leres bu terus orang teh ya Allah bingah marwat usuta bingah ka giri-giri bu urang sadayana tiasa riung mungkulung di patempatan diniatan hiji rek ngagugurkeun ka wajib nyuprih kariduan Gusti Allah nyaeta diniatan tolabul ilmi buka niatannya orang ngagugurkeun kewajiban bagja teman bagja kasih apa lamun jalmi ngalengkahkeun dua sampean ngepatkeun dua panangan lengkahna lain lengkah rek maksiat tapi lengkahna lengkah rek taat ka Gusti Allah ngagugurkeun kewajiban nyuprih karidwan Gusti Allah micen kabodohan anu aya dina diri pribadi masing-masing maka bu pa insyaallah dosa urang dihampura ku Allah memeh dua sampean dilengkahkeun alhamdulillah bagja tuh bu untung tuh pak hari di dia bapak rutinan sok kompak cara kieu kok pinuh cara kieu pak alhamdulillah pinuh ustad dia juruna wungkul bari personilna teh biasa we aki-aki je ibu taroskeun ka Kang santri bu urang teh sing ketotolap ilmu panaon sababna lamun jelema ibadah teu jeung ilmuna lamun salat teu jeung ilmuna zakat teu jeung ilmuna pokona mah sagala ibadah teu dibarengan jeung ilmuna maka tong ngarep-ngarep ibadah urang hayang ditampi ku Gusti Allah wa kullu man bi ghairi ilmin ya malu amaluhu mardudatun sahajalma ibadah tujung maka amal eta jalma ditolak tak geningan ibu-ibu mau ngaharulang kumaha nu ngora we cenah nyaho mah tabelul ya Allah ya Rabbana ini atuh tong olohok wae daerah di polohok teh kita tadi hok cai kayak kieu oh nini ningali kasim kuring anugerah dawing ningali nini mah musibah era nini di perong wae teh oke pecakan ini cacing dia di diuk sorangan uing di dinya era moal nini tong wak nyebutkeun era pecakan heula ya Allah ya Rabbana we deui Bapa urang sadayana ngaleutkeun ngabandalet ngumat-ngumat nyatang pindang sumping ka ieu patempatan tujuan nu kahiji rek ngagugurkeun kawajiban nyuprih kadiran Gusti Allah di niatan thalabul ilmi maka insyaallah bu dosa urang dihampura ku Allah samemeh je dua sampean dilengkahkeun alhamdulillah jeung deui Bapa tong ngarasakeun rugi Pak jalma nu ngalengkahkeun dua sampean ngepatkeun dua panangan di niatan thalabul ilmu maka lengkah urang ku Allah bakal jantan sababiah digampangkeunana menuju surgana Gusti Allah teruskeun ka Kang santri ya Allah ya Rabbana man salaka yatamisu fihi ilman punten man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah bu
Ya Allah bagja bu jaman ngalengkahkeun dua sampai anak diniatan tolab ilmu, maka insya Allah ibu lengkahna urang sadayana ku Allah bakal janten sababiah digampilkeun jalan menuju surgana Gusti Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sadayana hadir di patempatan ku Allah masing dilebetkeun jaga di akhirat kana tempat paling nikmat nyatana surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Nu kaduana ibu tujuan urang ka direk naon ibu? Tujuan nu kaduana ngaletkeun teh ngabandalut ngemat-ngemat nyetang pinang belaan ti leueur diitekan poek di damaran hujan di payungan nomor kaduana rek naon? Rek nembongkeun rasa cinta, rek nembongkeun rasa mahabbah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu berbicara tentang cinta mah Bu, sok teringat masa muda. Baheula aki-aki jeung nini-nini zaman bobogohan, baheula macan usum HP ucunya, baheula mah usum nyieun surat nage tina daun cau, tanyakeun ka si abah janjian geuningannya biasa ucu aya yang bagus aya ti baheulana dina eta surat teh yang ditunggu di tempat biasa hendak pendang ka mahoni di pengkolan teh geuningan panbel anti hujan ge wani ku pucrut nek nepungan seorang kekasih leres Bu, leres teu Pak? Bela anti hareupeun sok sanajan hareupeun aya tai kuda ngadungkuk jeung tai anjing euceuk urang ngomong paduduaan hareupeun eta tai euceuk da teu ka ambe leres sok sanajan ka bogoh itu teu karasa ceuk urang teh keur ngobrol anteng jeung ka bogoh geuningan neng eta suanten naon punten bobos wios da bobos neng mah bagaikan Casablanca nyaho mah yang utah naon sababna? Sabab rasa cinta yang begitu besar terhadap seorang kekasih. Betul Bu? Tak Bu, orang oge ngariung di patempatan betah. Tak Bu, sabab naon? Dina hate aya rasa cinta yang sangat besar terhadap manusia pilihan Allah, terhadap manusia paling sempurna, habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul merupakan manusia pilihan Allah Bu. Urang kada syukuran Bu, moal aya alam dunia, moal aya urang, moal aya satung kebaning langit satangkara kaning jagat lamun Allah teu nyiptakeun Kangjeng Nabi laula lamma khalaqul aflaq, lamun segaula teu nyiptakeun anjeun Muhammad, lamun segaula teu nyiptakeun anjeun Muhammad lamma khalaqul aflaq, yakti kami moal nyieun alam dunia jeung eusina. Jadi moal aya nini-nini, moal aya aki-aki lamun teu aya Kangjeng Nabi. Bahkan Bu ageng pangapunten sagala kejadian, sagala anu aya nu katempo nu teu katempo sadayana ku Allah diciptakeun min nuri Muhammadin, tina nurna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka patut jeung munasabah Bu urang sebagai umatna datang waktu kelahiran anjeunna memperingati kana waktu kelahiran anjeunna di ngaranan muludan. Leres Bu. Ibu bapak ageng pangapunten di ngaranan muludan teh pedah cicing dina bulan mulud, lamun dina bulan Rajab mah lain muludan tapi naon Bu? Rajaban. Padahal ageng pangapunten Abah Umi eusina mah eta keneh muludan eusina pangajian leres, Rajaban eusina pangajian. Cuman beda tempat jadi weh beda ngaran Bu. Cicing dina bulan mulud di ngaranan muludan, cicing dina bulan Rajab di ngaranan Rajaban. Anu padahal bapak ageng pangapunten eusina mah eta keneh muludan nitah kana kahadean nyaram kana kagorengan, Rajabannya kitu keneh nitah kana kahadean nyaram kana kagorengan. Lamun diibaratkeun mah Ibu taroskeun ka Kang Santi ibarat bulu beda tempat beda ngar. Bulu apal bulu Cuk. Heuy apal bulu cicing dina sirah teu aya nu jog-jorog aya nu galing naon ngaranna? Buuk eta oge bulu. Lumpat luhurun panonu ngajelir jiga jeler paeh naon ngaranna? Halis eta oge bulu. Lumpat ka gigir saeutik godeg eta oge bulu. Lumpat luhurun bibir aya nu ngajedeg jiga hileud tarasap ojo. Kumis eta oge bulu. Lumpat hanapun gadon akarna ti luhur pucukna ti handap. Jangot eta oge bulu. Lumpat kana dada bulu dada. Lumpat kana kelek bulu kelek. Lumpat kana bujal bulu. Sia gedung deui
gedong deui sorodot kana bitis bulu bitis eta nini geus luas kieu ya pasti da kadinya moal nini uing mah teu sudi aprak-aprakan ka palebadinya naon sababna barala padabongan ku ceut tara di karoret jadi we loba orang ngampih tadinya cicing lah urusan orang mah tong hayang nyaho eta mah urusan bapak urang. Jadi bu balik dari bu beda tempat beda ngaran begitu pun dengan muludan beda cicing dina bulan mulud di ngaranan muludan beda cicing dina bulan Rajab di ngaranan Rajaban anu padahal eusina mah eta keneh bu muludan eusina pangajian Rajaban eusina pangaji tapi yang jadi pertanyaan bu naon sababna urang belaan tiga gade nyaran di anjuk kau tang ayang-ayakeun Rajaban bu eueuh dari jawaban anu tadi teh dina manah tertanam rasa cinta yang sangat begitu besar terhadap manusia pilihan Allah nyatana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ibu cinta ka Nabi bu cinta ka Nabi bapak cinta ka Rasul pak. Berbicara tentang cinta harus ada pengorbanan leres. Ibu nges korban ke naon ibu demi Kangjeng Rasul bu woi atau ibu-ibu ditanya bu woi atau ka ustad gus oi komo kasalakina bu aduh nama kah daerah buku gemerunan bu cinta kan Nabi bu nges ngorban ke naon demi Kangjeng Nabi teh bu karena Kangjeng Nabi begitu banyak pengorbanan bu kangge urang sadayana ayeuna urang kedah malas jasa Kangjeng Rasul ibu geus ngorban ke naon demi Rasulullah. Apakah ibu geus korban ke harta bu siap korban harta demi Rasul bu udunan jang muludan sabaraha kukulutos ente dina pesak ibu aya artos 5.555.000 aya artos 555.500 perak datang panitia muludan minta sumbangan udah dibikeun mana bu perakna ya Allah ya Rabbana majarkeun teh cinta ka Kangjeng Nabi tapi ketika harta orang dibutuhkeun jang peringatan maulid Nabi ya Allah ya Rabb orang make ketmeng kene buntut kasiran merepet cap jahe laras bu lamun bener orang cinta ka Rasul bu lamun orang cinta ka Kangjeng Nabi pak kita harus korbankan harta orang kudu ridho ngorbankeun harta demi Rasulullah ngorbankeun tanaga demi Rasulullah bahkan bu bila perlu orang kudu siap ngorbankeun nyawa demi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jikalau nyawa kita dibutuhkan oleh agama Rasul. Siap ibu korban nyawa demi Rasul bu pak siap korban nyawa demi Rasul pak siap maut keur muludan katingang cak-cak ya Allah ya Rabbana bu atuh ustad nini macan mampu ngorbankeun harta nini macan mampu ngorbankeun tanaga dan nini mah harta teu boga urut pakeun bungsat bahan lieu keueuh ragap dayana teh semplek nijak semblak itu salah ka dieu lain ini kacai nini mah kalakah ti gejebur lompat ka darat mulus di soledat di beber-beber oge nini mah kalakah sobek ustad lain teh hayang nyumbang muludan nini tong putus asa abah tong putus harapan bah urang masih keneh gaduh lisan sedangkan jalma nu bener-bener cinta ka Kangjeng Rasul lisanna teu liren baseuh nyebat-nyebat nami Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam artian bu jalma nu cinta ka Rasul jalma nu cinta ka Nabi lisanna teu eureun maca sholawat ka Kangjeng Nabi sok atuh sholawatan bu ibu sok sholawatan bapak sok sholawatan insya ibu-ibu lo pakainya sholawatan antara Facebookan jawab lah sing jujur bu hari ibu seueur kene sholawatan antara Facebookan bu Facebookan leres iya sadayana min ahlil pacebook ya bener ayo nama ucu bapaknya ya Allah ya Robbana kusabab kemajuan zaman teknologi makin canggih ayo nama nini bogaun akun FB nepi ka lieur akang ngaranna teh ese dibacana ngaran akuna teh geuningan sehi ceuhan teuhik teuhea eta aing nepi ka lieur macana naon dibacana ieu teh sehi ceuhan teuhik teuhea ari pek teh uceul si cantik teh
eta nini gaul ceu. Ya Allah ya Robbana ya Allah. Isuk-isuk keningan make jeung hayang selfie make B612 ceu. Make kamera jahat. Atuh jadi geulis deui. Isuk-isuk eta nini update status ka Pacebook OTW sawah ngarambet. Semoga berkah Gusti nu agung aya nu kitu aya saeutik loba amit leres tuh mengkol salit Pak. Ya Allah ya Robbana kusabab ayana akun FB Pak ya Allah teu salit Pak. Di zaman ayeuna rumah tangga hancur gara-gara Facebook. Leres Bu leres teu salit rumah tangga kurang pati harmonis hubungan antara suami istri gara-gara leres. Bener tetepa geuningan pamajikan orang rata-rata orang tergering lain dibawa ke dokter lain telepon bidan ucuk kehetna teh kalakah dipoto eta salaki keur muriang mama coba pangtelepon ke dokter kayak kenapa pas gedung nyokot HP panyata nek telepon bidan panyata telepon dokter eta cek pamajikan akang gaya sagedeung eta keur geuring ditah gaya langsung dipoto cuk keur mejeuna muriang dipoto langsung update status ka Pacebook. Mohon doa dari semua sahabat FB. Suamiku lagi muntaber. Semoga dia cepat kojor. Tolol teh. Aya nu kitu. Saeutik loba. Ya Allah ya Robbana. Bapak benar tuh Pak, survei membuktikan Pak, sanes bohong Pak. Ya Allah ya Robbana pamajikan orang isuk-isuk papa lain pang ninyuhkeun kopi, lain pang ninyuhkeun nenen. Isuk-isuk teh riweuh cileuh rame teh keneh dina panon kurang kuliling. Oh bapana, oh mana casan. Oh bapana mana, oh cocolok. Lain nyengir mikir sih. Riweuh ya Allah ya Robbana, oh inbox-inboxan geuningan. Mas dari mana sih Mas? Aduh kenalan mimiti dina inbox, geus inbox-inboxan minta nomor WhatsApp geuningan kaituna jangjan hanapeun nakal mahoni. Matak pantas ojo cek lagu geningan gara-gara loba HP jadi loba inboxan HP jadi loba salingkuhan leres gara-gara loba HP jadi banyak WhatsAppan gara-gara loba HP jadi loba rumah tangga acak-acakan leres Bu. Ya Allah ya Robbana mending keneh sholawat daripada Facebook. Itulah ciri umat Rasul lobakeun maca sholawatan tibatan Facebookan sok atuh sholawatan atuh coba bari nyusuh sholat bari nyayur bari nyangu sholawatan ece teh bari nyusuh cegek diuk dina jojodog bari nyang harupan susuhanun hari ringwe ece teh Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi salam alaika Habibi osok tara osokna bari daun oh bari kuku lutus oh geningan bapaknya pemajikan urang mah pengagoroan budak nu pangedena sarujang ka dieu sagodong aya naon mah ka dieu sagodong geus nyampeurkeun geuning budakna sarujang deuleuh seusehaneun ada suruh bapak siapa nyawa kita kusum hujan nah kecalana teh ngan hayo lepis leung lamun sok mangmelikeun sabun mah da cadu bapak siapa jadi we inung nurut dat rut menang ganjaran moal menang sapaat moal anu puguh macalan salah kiracet di bebet-bebet mimin. Ya Allah ya Robbana atuh Ustad mana anak tidak umi maka kok nyusuhan bari sholawatan atuh bari nyayur ece sholawatan di dapur teh bari nyayur hasem apa ibu sayur hasem anu geus 5 poe teh dihakan kan hasem digoseng-goseng ku ibu ya Rabbi sholli
ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Abang situ ini berkah ka sayurna ceuk. Sok tara can mampu kene atuh sholawatan bari nyayur bu atuh bari mepene budak ceuk. Budak tengah penting kergogokan cerik teh cepek pepene ku sholawat. Sok tara kene wae osokna bari naon atuh. Sok di pepene ku dangdutan. Oh ku nyanyinya gaul. Oh ibu-ibu gaul hajab kaset bogo sing tibra mamah rek nyanyi heuleung lamun sora geunahun sorana teh sora blek katincak nina bobo oh nina bobo kalau tidak bobo digigit sare moal moal da indungna ge lumpat da sieun kebo. Ya Allah ya Rabbana. Papan bapak geuningan ieu mah fakta panyata Pak. Ibu-ibu gaduh urang kali alit keneh heug nangis lain dipepene ku sholawatan, lain diwawuhkeun jeung Gusti Allah, lain diwawuhkeun jeung Gusti Rasul eta budak langsung dipangku dadak sakala si ece poho ka anakna. Ditimbang langsung budakna keur ceurik ceuk indungna. Ya puta caa ieu. Puta caa ieu. Atuh budakna teh ulang-ulang. Atuh budakna na ing anak satu. Daku aing bijatina bedug. Ngomong nih, oh geuning bapak nyata teh nya. Leres teh Pak. Oh anak caa ieu. Mun tatangan empon ih, geus pohon ka anak. Anak caa ieu. Hati latu, hati katep, hati gonis, hati kotok. Ya Allah ya Rabbana udah sarua teh jeung bapana nah bapana ge sok kitu komo lamun geuningannya budak keur mun diajar nyarita umur 2 tahun bapana tas di kantor tas di sawah tas di mana bae pansono pakang barangkali alit mah nya barang muka lawang pantoh dipapagkeun ku budak nu keur bajan diajar nyarita ceuk bapa refleks bari ditunjuk ya puta caa ieu puta caa ieu atuh budak mah teh nemalan eta ceuk budakna pan anak kecil puas lah dibalikeun lah ke budak pepene ceuk ku sholawat ku sholawatan osok tara ya Allah ya Rabbana ngaku umat Rasul ngaku cinta ka Nabi tapi urang kedul maca sholawat ka Kangjeng Nabi loba kene Facebookan tibatan sholawat loba kene Twitteran tibatan sholawat loba kene WhatsAppan tibatan sholawat berarti cinta orang dusta cek budak orang mah PHP apa PHP oh naon Kang edan sip 100 buat akang insya Allah kayak ku panitia diberi duit nan gede keneh mau balik oh bener apa insya Allah amplop na dibasikeun oh dah bener ojo oh balik jadi dan dihanutan wae ku si akang ieu aing jadi ngomong teh kadinya deui oh dah bener bujur bapak sim kuring mah teu butuh nu kitu sim kuring mah nu penting datang ka dieu di bahanan doa duit teu butuh duit uing mah nu penting uih tidak di bahanan aman amplop nu puguh mah akang amplop mah tarana nepi ka ieu mah oh di jalan oge dibuka sok sieun leutik jerona aduh oh kemana we lah nyarita mah nu penting jadi doa ih jangan duit we ayo lain akang ieu provokator unggul kan tah tengiluan ingat tengiluan kan santri ya Allah ya Rabbana seperjuangan buduknya kan kan buduk buduk ya anugerah kan jadi aing poho deui ya balik deh ibu jalma nu bener mahabbah ka Kangjeng Nabi jalma nu bener cinta ka Kangjeng Nabi lisana teu eureun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita buktikan rasa cinta kita terhadap Rasul bu urang sarangan ngaos sholawat ya Nabi salam ya Rasul salam
dunia tugasna eueuh deui keur nyampurnakeun akhlak pirang-pirang jam. Innama bu'istu li utammima makarima akhlak. Rasul diutus ke alam dunia Pak Bu, tugasna teh teu aya deui keur nyampurnakeun akhlak. Atuh simpulna Bu, urang balik ti muludan akhlak urang robih anu asalna urang awon jeung jadi sae Bu. Akhlak dina naon? Hiji sing sae akhlak dina rumah tangga, nu kadua sing sae akhlak bertetangga, nu katilu akhlak bernegara. Leres Bu, leres Pak. Jadi tas muludan khususna ibu-ibu tuturkeun akhlak Rasul, tuturkeun akhlak Siti Khadijah. Ibu apal Siti Khadijah Bu? Hei, hei, juga nu tiris. Ojo mimin cek kokom, araya kene, ojo yaya, ojo eba, ojo oda, araya. Apa Siti Khadijah apa? Siti Khadijah teh bojo Kangjeng Rasul nu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina sajabat tinggeuli. Siti Khadijah teh berat beunghar buru di juru bro dipantong ngalayah di tengah imah si jabrik dipipir si jamrong di kolong imah tengok lauk sing kocopok cuk beunghar Siti Khadijah mah Bu. Tapi Siti Khadijah sok sanajan beunghar sok sanajan geulis Bu, tapi akhlakna sae kanu janten carogena nyaeta ka Siti Khadijah. Dititah tara ngabantah dipiwarang tara nyangangang, itulah Siti Khadijah. Beda jeung Khadijah kedung girang. Ari Khadijah kedung girang mah ada uang abang saya, enggak ada uang abang ditendang leres. Oh keur aya duit wungkul, keur aya duit mah ya Allah ya Robbana pikaresepkeun ngawangkong lagi make jeung jadi cadel. Salaki tas di Jakarta angka reboku babawaan duit merekis dina kantong pankarek turun tina angkot geus digabruk babawaan nama masalahki nama diantep we biasa cuy. Ya Allah ngomong oge jadi cadel geuning pikaresepkeun aja sarua teh jeung pamajikan euing cuk ai keur bulan mulut mangadadak bager ada setoran gede bayah moal peuting atuh ceu matak rada montok kembung ceu bunga bulan Rajab mah bulan mulut mah punten kembung di tengah cuy. Ya Allah ada setoran gede mah peting-peting digoyingkeun gugah cuy. Wing ngawas ke trok Kang Panto. Assalamualaikum. Mending ngeunaheun mana? Waalaikumsalam atas uih. Aduh langsung sasalaman aa ih ono ida ka aa. Oh aing jadi lieur aja tungtung nama tengah puting bahasana bahasa Jepang. Ono ida naon teh ono ida heuh abdi teh sono kacida. Ya Allah ya Robbana sabab keur boga do. Tapi ya Allah ya Robbana apa terkadang pemajikan urang Madinah nalika duit urang geus beak usaha bangkrut cuaca mendadak mendung biwir nyung. Panon nying kasalaki popolot jadi dangah jiga kebo. Tak kieu ta uco. Oh di urang ditu ieu mah urang hanap. Oh ngan hanap kumati luhur. Geu ta. Oh bapana. Ini bapana asalna nyebut AA jadi bapana. Untungnya teu cokor jebrak oge. Bapana. Aya naon mama? Sia mah eueuh kahajang hirup teh. Ada tuh tatangga teh mobil lagi geus eueuh. Mobil lagi Pajero Sport. Nah, ari akang komo tadi makang seteker muludan aja ibu-ibu tungkul di tengah-tengah make tungkulnya setelah make kongkorongna 15 kilo ari api rumah tangga jeung akang geus 10 tahun lilana kemajuan boga anting oge kursa belah oda nu sabelah mah digadekeun ku maneh jang meuli eupan oda maneh mah pagawean teh nguseup jeung nguseup kajang hari oh jadi werudot cate Sarudin eta make ditungtungan ku Sarudin euy. Aya teu Pak jelema di dieu ibu-ibu nu sok hayang maju wae na rumah tangga aya teu. Babari Pak di jalan pintas di Simkuring ke euy ti muludan. Bapak tong wakasare nyeun roda 2 meter ka 3 meter we Pak. Pusing badag. Tak geus anggeus rodana isukan pamajikan Bapak tong makasina ka mana hanjatkeun heula kana roda. Habis nanyakeun pamajikan Bapak kunaon uing make diasupkeun kana roda? Heupan hayang maju lin gitu. Oh dorong ku Bapak nepi ka panemong Pak. Liur tah.
sebal lah tuh dah ibu-ibu mau menikah hari itu jarang rahat bu orang ibu-ibu lah pak yang nama lakukan bapak-bapak untuk saat ini menang pak dibelaan kucing kuring ibu-ibu orang dadetkeun dah ibu-ibu mah resep didedetkeun bejana oh bener akang sok ngagoa oh cicing urusan dedet mendedet urusan kolot bu woi para tersangka bu hayang ke surga bu jawab sing kompak cuma min cekokong hayang ke surga hayang kurang kompak hayang ke surga gampil ke ibu-ibu mah hayang ke surga teh asal taat kacaroge nurut kasalaki ngan dengan satu syarat nurut kasalaki teh parentah nu janten carogena teu mengkol tina aturan Gusti gampil bu gampil teh bu hei gampil teu asal taat kacaroge ngan parentah nu jadi caroge teu mengkol tina aturan Gusti Allah komo ibu yo ayah hiji kautamian keur ibu-ibu nu pamaget mah teu gaduheun bapak-bapak moal barogaeun hayang apal teu bu hayang apal teu bu hayang apal teu lain barang teu ambak omona ibu-ibu mah teu baceo teu naon geus ngagarayem aing kita tadi baceo can meunang naon yang di dusan alhamdulillah aing ngeunah ya di loba provokator di dieu mah oh ya Allah ya Rabbana dus teh kang dus kulkas teh oh sina teh geuningan oh jadi ngabahas kardus aing asa kudu ngaliukna ka belah ditu euy bahaya belah dieu mah ya ya Allah jadi kabawa edan aing balik deui ibu hoyong ka surga bu ibu mah gampil hayang surga na Gusti Allah teh asa taat ka salak asal perintah nu jadi salah kita mengkotin aturan Gusti Allah bu tuturkeun ridho nu janten caroge insyaallah bu ngan kade ibu Allah moal mikarido ka ibu-ibu lamun ibu-ibu teu dipikarido ku nu janten carog naudzu malahan mah aya keur ibu-ibu yeuh bu kupingkeun bu ibu apal Hajar Aswad heuy apal Hajar Aswad bu naon Hajar Aswad teh batu hideung di mana ayana bu di Mekah ongkosna mahal murah saurang sabaraha ayeuna lamun umroh 25 juta lamun duaan jeung salaki berarti 50 juta jeung nanaon kudu mawa duit 100 garadun teu sarua jeung wing teu ngan keur ibu-ibu mah aya kautamian bu anu sarua ganjarana jeung nyium Hajar Aswad bu naon Ustad asaku kabita bu dina uku dulu jan diuningakeun ketika seorang istri mencium kening seorang suami naon cenah ketika seorang istri nyium tarang salakina bisa apa kening hiji ibu-ibu nu nyium tarang salakina maka ganjarana teh sarua jeung nyium hajar alhamdulillah babari teu bu gampil henteu osok tara lain nyengir mikir hayang teh boga ganjaran nyium Hajar Aswad oh cariuman tarang salaki tangke mah balik ti muludan ibu tong kasarek balik ti muludan kasampak salaki keur ngabadega we na kursi oh tarangna teh katempo herang cek ibu barang muka lawang panto itu dia Hajar Aswad kabeneran tarang salaki aing geuneuh oh langsung ku ibu teh suluduk lain nyengir saya mikir ya Allah tak bapak-bapak ke balik timuludan dagang pak bapak-bapak teh ngahajak kieu we bararade bade Hajar Aswad tungtungna error kabeh cuy aya hiji deui bu hiji deui atuh balik muludan teh menang-menang tarang hiji deui bu ketika seorang istri mencium kening seorang suami sakali nyium bu dosa ibu 70 merusut dihampura ku Gusti bayangkeun ceuk sakali nyium salaki maka 70 dosa dihampura ku Gusti sakali nyium teteh sakali nyium woi sakali nyium lamun 2 kali 140 dosa dihampura ku Gusti lamun 3 kali 210 dosa dihampura ku Gusti Allah komo bu lamun nyorok cok ih Gusti nu agung cek
ibu teh kata balik ti mulunan teh butong kasare ajak ngawangkong nu jadi salaki cek ibu teh kieu papana aya naon mama ka dieu isa gedeung arek naon atuh apa kana ka dieu sagedeung urang curhat pak ada selila pan urang teh ngobrol pada duaan mengpung barudak ke sarare Asia mata rata itu aya naon bangun aya kahayang ih ai papa meni kitu apa kali sagedeung ieu burukeun kali sagedeung aya naon atuh itu burukeun pokona mah kali sagedeung urang curhat saya sini saya mendadak pager aya kahayang nyamperkeun caritana salaki ece gek diuk dina kursi cek ibu pak aya naon mah lain kieu ari bapak tadi ke pengajian teu nya eta henteu ada sia mah kadoh grup teh bapak tadi heuh anu saminggu sakali tara atuh satahun sakali muludan ngajangkor sia teh ari sia kalkana jadi ngajak pasea ieu teh lain bapak kieu sing era tuh batur ih hari maneh coba atuh nek naon maneh teh burukeun geus penting ieu teh lain naon eta ujug-ujug lain pak kieu tadi teh wing teh paker kamuludan pak teh bayangkeun pak nu ngajina teh ustad teh kasep ngora keneh ala pokona mah jauh jeung bapak mah geuneuh hidung hirup bener pak kasep ustadna teh wani diliungkeun pak ari sia kalakah ngabanding-banding aing atuh bukun si tenek naon kieu pak teh cek ustad pak kieu paremekeun pak cek ustad teh kieu pak lamun hiji awewe nyeung tarang salaki sakali we pak eta dosa apa dihampura ku Gusti Allah pak sakali nyeung makanya bapak rumah saya mah roba dosa ka bapak nganyuk tara bebeja eta di bapak panci can lunas tiung seragam can dibayar eta ka warung ge geus nongok rumah saloba dosa ka bapak tara bebeja pak matak bapak nyai teh arek tobat ka Gusti teu bisa tobatna kan kareung pajek ustad tadi sakali nyium maka dosa 70 dihampura ku Gusti Allah mah nek nyium bapak we ayeuna mah sia mah hayang nyium aing we tama alesan lain biar lebih jelas tuh ayeuna ibu-ibu gaduh caroget kita salat alares ya tolap ilmu jak itu keneh kali-kali tengah peuting ngajak sare ka ibu heuh dilayanan ku ibu berarti ibu sare ejeung Gusti nu agung jeung salaki jeung monyet mana teuing ih monyet ih ngajabri ya Allah makanya bu tuturkan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun tina kehidupan dituturkan akhlak baginda Nabi insyaallah hirup urang moal sasar insyaallah hirup urang bakal aya dina katenangan hirup urang bakal aya dina katentraman di babarinan jalan kehidupan anu maslahat asal dengan satu syarat tuturkan akhlak Rasul sabab dina diri Rasul pak taros dan kakang santri geus aya suri tauladan anu kacida saena dina surat Al-Ahzab geuning paknya anu sok urang dirareungekeun Pak Gukori tadi A'udzubillahi minasyaitonir rajim atong bari nyentak atuh Bismillahirrahmanirrahim Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ibu-ibu malah bela anti dipaksakan suara butut oge euceun ngeunaheun teh Bu bieu raoseun teh Bu alhamdulillah palingan aya pepatah mengatakan dengan seni hidup akan menjadi indah maca Quran ge ku seni mah jadi raos jadi ngeunah adan make seni jadi ngeunah maca Quran jake sejam teh make seni jadi indah ngan kade ulah gagal paham euceun komo pamuda marungu puting pengajian cek ustad adan kudu make seni pas preman adan insya preman adan biasa ucutin Allahu Akbar bika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mah aman pala bahaya ala sholah bingung penting cek ustad
adan kudu make seni ameh geunah kareungeuna aing lagam naon ieu aya lah solahna ngahulang pek teh datang inspirasi aya kodam datang cok kodam sok pek kieu lagam nu penting ngeunah kareungeuna aja lengkung teh eta pemuda nuluykeun adana reungeun nya hayala salat hayala salat hayala falah hayala falah hayala falah wah diborong gitu aja lagam nu mana atuh tapi sesuaikeun jeung tempat mana naon teh lagam keadaan mana seni keadaan mana seni keur bacaan Quran maku pamuda karungu cek ustaz maca Quran kudu make seni palebah malam Jumaah ngaji Yasin oh salah deui wae ya Allah ya Rabbana bismillahirrahmanirrahim pas maca surat Yasin bingung dah teu pernah ngaji teu pernah masantren ari maca Quran hayang geunah lah mana we lah nu penting ngeunah kareungeuna Yasin wal Qur'anil hakim ngeunahkeun teu ngeunahkeun cenah ya Allah ngeunahkeun ngan kasopanan gagal paham salah nempat kendaya aturana aya aturanana kade asing sarae euceul nya make seni teh seni nu mana jadi cara nu tadi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah geus aya dina diri Kangjeng Rasul contoh keur urang sadayana matak ibu balik muludan teh sing sae akhlak sing sae budi pekerti dina rumah tangga dina bertetangga jeung bernegara insyaallah Bu urang sadayana bakal selamat dunia selamat akhirat lamun urang nuturkeun akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulah nepi ka balik ti muludan popolotot deui nyami HP-nya Bu tong popolotot tong suntuk sentak bibir ulah nyungcung kudu tungkul kita kata balik salaki ti imna teh geus ka bumi teh datang salaki kieu we can ditanya ku salaki mah tong wakatengah euceut kieu euy kan salaki bunga heune tas muludan tungkul teu euceut tong wakatengah kieu jeung salaki teh neng atuh tengak saeutik tengak ngeus teh dibutuhkeun leuk deui pilaku salaki teu ruaseun apa majikan aing jadi leuleus beheungna bakal ribut coba neangan awi ditunyel wah udah sebel cuma sok dangat kos kebo ka salaki teh minimal atuh mereka bungahan ka salaki teh teu disebutkeun isi solehat teh pan idzan nazar ta ilahi asyarotka pika bungaheun pika resepeun bapak-bapak bojo bapak pika resepeun pika ijideun hei pak bojo bapak pika resepeun pika ijideun oh pika resepeun perup ya Allah atuh ibu minimal seuri datang salagi teh anu lagong kana cek Ustaz Guru Suri datang salagi jigana salagi teh lumpat oh suri teh suri nu mana ya Allah ya Rabbana tuturkeun akhlak Siti Khadijah nu katilu Pak Bu urang sadayana ngaliung di patempatan mudah-mudahan sauihna pangawasan kalayan jaga di akhirat urang sadayana masing dipaparinan syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hoyong syafaat Bu sing emut Pak Bu da urang teh moal salamin hirup di alam dunia hiji wanci urang sadayana bakal mulih ka jati mulang ka asal urang teh bakal maot bakal mangkaningan Bapak Agung pangapunten saur ulama nguningakeun bakal karasa nyeri ku manusia wadi dina nalika dicabut nyawa nyeri kabina-bina Bu dugi ka diibaratkeun ku ulama pasakratil maut teh ibarat ngasupkeun hiji dahan anu pinuh ku cucuk rungkang diasupkeun kana genggerong didodoti sakaliguskeun nyeri tuh cara dicing bener Bu ibarat sakratil maut teh ibarat ngasupkeun dahan salak kana genggerong didodoti sakaliguskeun bisi ibu teu percaya teh balik di pengajian ka salak di bebeja apa ya naon lain tadi cek Ustaz sakratil maut teh barat masukkeun dahan saleh kana genggerong diduduti sakaliguskeun mamah mah teu percaya hayang mecakan
taku bapak pangalakeun dahan salak ngentong panjang teuing pas 1 meter Pak sok atuh mah marek ngajaran masuk jalan calangap ibu-ibu ke calangap ku bapak rojok relok tolong adi cabut Pak puih-puih heula tuluy dudut sekaligus keun insyaallah Pak pamajikan bapak hari tak keneh Rono ieu mah busak paling Rono ya Allah ya Rabbana Bu ibarat Bu bahkan lebih nyeri Bu bakal kealaman moal kurang Bu Pak bakal kealamanmu apa kurang bakal Pak setiap jalma anu aya nyawaan setiap makhluk Allah anu bernyawa bakal ngarandapan bakal ngasaan kanu namina maut kullu nafsin dha'iqatul maut saban-saban awak-awakan saban makhluk Allah anu aya nyawaan dha'iqatun bakal nyicipi bakal ngasaan kanu namina maut mata persiapkeun ti ayeuna keneh Bu rek nyandak naon ka payunan Gusti Allah da harta kakayaan can bogoh nyalametkeun di hadapan Gusti Allah jabatan can bogoh nyalametkeun di hadapan Gusti Allah ilmu can bogoh nyalametkeun di hadapan Gusti Allah kakasepan kegelisan can bogoh nyalametkeun di hadapan Gusti sok sanajan urang pangkatna luhur jabatan luhur tapi urang teu iman jeung teu takwa ka Gusti Allah can puguh eta jabatan jeung tahta matak nyalametkeun di hadapan Gusti Allah sok sanajan urang pinter can puguh kapinteran matak nyalametkeun di hadapan Gusti Allah leres Bu naon atuh Pak anu bakal nyalametkeun teh hanya keimanan dan ketakwaan seseorang nanti anu bakal nyalametkeun di hadapan Gusti Allah keimanan jeung ketakwaan tah ieu urang sabada maot engke ku Allah bakal dikumpulkeun di padang mahsyar dikumpulkeun sadayana Bu lain sakampung lain sa RT lain 2 RT tapi jeung kudu bakal dikumpulkeun di hadapan Gusti Allah Bu wit Kangjeng Nabi Allah Adam alaihissalam dugi ka umat Rasul akhir zaman bakal dikumpulkeun di padang mahsyar Masya Allah tabarakallah Bu panas luar biasa Bu pasedek-sedek luar biasa Bu tempat ngiuhan jauh tenda di padang mahsyar mah pasedek-sedek Bu bahkan dina riwayat diuningakeun geuningan Pak ripuhna di padang mahsyar bahwa ning ku pasedek-sedek jeung panasna di padang mahsyar jelema teh kesangna teh rupa-rupa Bu aya nu ngesang semet memuncangan aya nu ngesang semet tuur aya nu ngesang semet cangkeng aya nu ngesang semet dada bahkan teu saeutik jelema kokojayan dina kesangna sorangan Bu pan bawa ning kuripuh-ripuhna cicing di padang mahsyar tapi kau unjukkan ka Gusti Allah ya Rabb daripada kaula ripuh cicing di padang mahsyar daripada kaula panas cicing di padang mahsyar geura putuskeun hukuman jang kaula Gusti mending keneh kaula diasupkeun kana neraka jahanam daripada lila cicing di padang mahsyar marukana rek ngeunah meureun dina neraka jahanam ya Allah ya Rabbana tah urang sadayana Bu hoyong kumaha urang sadayana mah hoyong aman di akhirat hoyong tenggalaman panas di padang mahsyar hoyong disafaatan ku Kangjeng Rasul nu janten pertarosan syafaat Rasul wa yansuraka Allah nasran azizan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi